اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisitika bacaan maibi bos atep sakali dai biar mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa bawadtu umri ilaika ya Allah. Masya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Atukusia kakana bolong. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Fi ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fajadadu imanakum bis sahadah. Da'udullah war-rahmanul quddusul ba'isul muqtadir. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana yabqaw lana amma ba'du. Tipayun sabada ngahaturkan salam tauhid ciri kesentrian tanda nyata keagamaan puja dan puji urang sandarkan ka Allah nu rabbul ijati. Ucapan syukur anu kapihatur urang sandarkan ka Allah nu Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga dan semoga Allah limpahkan kepada karing alam Nabi tercinta Rasul termulia nyata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. marga teteat titisan berbudi Kanjeng Nabi yang memiliki sosok pribadi yang sangat tinggi anjing lili ibarat intan beruri katingali semalu kembang tanjung resehegan kembang mawar melati anu jantan jajatining hati semoja anu jantan jajatining rasa anjing lili ibarat lahirna dan daunan anu hejo ngoplok anu wangi nyalinding sepanjang peting nyamuan sepanjang berang lurus terus tembus narastas barat timasrik dugi ka maghrib di Sabang sampai Merauke anu akhirna dugi ka urang. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hadaratul mukarramin para ulama pudola termuka pembuka agama yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Oke, tahilap ke aparatur pemerintah, Bapak RW dan Bapak RT. Ayo Bapak RT, mana Mang Ibrahim selaku RT baru? Seharusnya dia muncul, guys. Mang Ibrahim selaku RT baru kudu loba berkomunikasi sama Holis. Nah. Hadirin jamaah rahimahumullah. Cek tadi anu teu disebutkan kurerencangan simkuring dina acara Rajaban eta aya baraha peringatan. Kahiji mengenang sejarah Islam, kedua keur ngajohirkeun syariat Islam, katilu memperkuat akidah keyakinan ka Gusti Allah, kaopat Rajaban diperingati keur memperkuat akidah keyakinan ka Gusti Allah. Insyaallah simkuring bari reka bahas tentang akidah keyakinan ka Gusti Allah. Nyata nama boga rasa khauf ka Gusti Allah. Nyaho tina khauf? Apip, nyaho tina khauf? Artina khauf khaufan tina isi master khauf. Khaufan tina isi master khauf. Apip khaufan tina isi nan Apip? Khaufan tina isi master nan Apip? Apip, jawab Apip. Santai Pip, lalagaan ini. Open teh tina isi master. Wajan tina filmani. Kopa ya kopu kaupan. Wajana paila ya kalupalan. Lapat kapan teh asal lama kowipa. Disebutna bina ajwab. Anu katempelan huruf elat. Wau dina ain peile. Tuluy digentikan wau kan alif. Kumat sekada elat. Kopa asu kowipa. Al wajan paila. Elana kolak balaka. Kolak nak ngojolkeun. Wau na kana alif. Salilla
Gusti Allah sakuma pidal Allah. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wallahu a'lam bihaqqiqatil murad. Hapunten upami ayat diartikan pastina mukmin anu sejati, mukminat anu satria di mana ditutur asma Allah wajilat qulubuhum. Artina gemeter timbul rasa kau, timbul rasa sian, timbul rasa tahu kau. Lain rasa kau anu matak nimbulkan karena terkena ibadah. Lain rasa sian anu matak, anu lain rasa sian anu matak karena nimbulkan karena kedua ibadah. Lain rasa takut anu matak anu bolong. Santai ibu. Lain rasa kau anu matak nimbulkan karena kedua ibadah. Tapi rasa sian tersebut jadi motivasi, dorongan, rangsangan, doping untuk melaksanakan ibadah. Salat daek, puasa daek, menjaga dikeluarkan, lupa dulu sunnah dipigawe alhamdulillah. Ibu-ibu ayo nu sakeluarkeun zakat. Bu, jawab ibu. Berarti Allah ieu lamun repe bae. Makana ulah dipoyong-poyong bae duit mah melanakan, Bu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Perlu jadi catatan asma Allah atanapi jenengan Allah. Asma Allah atanapi jenengan Allah eta aya 4000 jenengan. Anu 1000 jenengan teu aya anu uninga angin Gusti Allah ku anjeun. Anu 1000 jenengan teu aya uninga angin para malaikat Allah. Anu 1000 jenengan deui dicantumkeun ku Gusti Allah di Lauhul Mahfuz. Anu 88 dijohirkeun, nu hiji disamarkeun. Dan seterusnya masih panjang, Bu. Mana jeung santri anu 88 teh ulah catur jeung ukur cerita teh jeung nyata adul di pepanggul ngabohong di gogotong apik rujit ka beuki wajib tungtungna hulu lisung di gelong kudu kukuh cipaku koplak cidadak mes sepeda di ajaran fakta yang berbicara Allahul ladzi la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir al-ghaffar. Coba ya saya sendiri. Kenapa ya? Punten Bu. Kembali ke Teh pulau turun. mana jeung santri anu 88 teh ulah catur jeung gugur cerita teh jeung nyata ngawadu li papanggul ngabohong di gogotong apik rujit ka beuki wajib eta kalakuan sabu ulah kitu nya punya apik rujit ka beuki wajib tungtungna hulu lisung di gelong kudu kuku cipaku koplak cidadak mais peda di ajiran fakta yang berbicara Allahul ladzi la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz. Kaditu nama teruskeun ka Teh Maria. Aya Teh Maria. Teh Maria teruskeun ku ari Teh Maria. Itulah asma-asma Allah atanapi jenengan-jenengan Allah. Nu kadua asma-asma Allah atanapi jenengan-jenengan Allah itu bangsa taufikiyah disebut lain bangsa bebenangan akal. Hak asing tidak ikut campur dalam memberikan nama tersebut, tidak ikut adil dalam memberikan tersebut. Sehingga ada satu riwayat ketika Rasulullah ditanya tentang Quran musyrikin Mekah yaitu Amir bin Tufel termasuk 3 serangkai oknum edan itulah tangkurak Abu Jahal, tangkurak Najjar bin Haris, tangkurak Walid bin Mughirah anu gararoblok alaihim lanatullah. Moga tetap kata makana musyrikin Mekah lanatullah mendesat menyerang. Jamaah masih tunduk. Perlu jadi pelajaran ketika Rasulullah ditanya perkara nambae lamun can suping wahyu ti Gusti Allah anjeun tara ngawaler naon-naon kajen teuing disebut bodoh, kajen teuing disebut belet, kajen teuing disebut bego, kajen teuing disebut tidak ada kemampuan. Beda jeung bangsa urang khususna bangsa Indonesia Raya. Gengsi disebut bodoh, gengsi disebut belet, gengsi disebut bego, gengsi disebut tidak ada kemampuan. Fakta yang berbicara ketika para menteri diangkat oleh
Presiden Republik Indonesia. Mereka ditanya ke Pak Presiden, wahai para menteri, kita ini sanggupkah untuk menjalankan kinerja yang baik? Dijawab kepada menteri, sanggup, sanggup dan sanggup. Wahai para menteri, apakah kita mampu untuk menjalankan amanah, jujur, sejahtera, bijaksana, mengayomi kepentingan rakyat? Dijawab kepada menteri, sanggup. Eta teh bari ditunggulan ku Al-Quran. Ninggang teh jadi menteri boro-boro amanah, jujur, sejahtera, bijaksana, mengayomi kepentingan rakyat. HBG bararo. Nu aya duit rakyat beak boros ludes si korupsi. Betul apa betul? Betul apa betul? Mata kayak basana. Zaman kiwari reformasi, tapi kalah repot nasi. JPEHOM konstitusi, awasi di setiap instansi, sebab loba nu korupsi. Hadirin jemaah rahimakumullah, kembali ke pokok. Sanajan Gusti Rasul ditanya, diseret, dipinta penjelasan, lamun can suping wahyu ti Gusti Allah. Anjeun tarang awalerna naon? Sebab cariasan Kanjeng Rasul mah berdasarkan wahyu ti Gusti Allah. Lain hayang hawana hanafsu. Sakumaha pida Allah, wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kami lungsur malaikat Jibril nyampaikeun wahyu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Qul bedakeun ku sampean Muhammad, wajat anu hak wajib disembah siang kalawan wengi, barang kalawan peuting. Qulillah, pangeran kaula teh adalah Gusti Allah. Di ayat lain Allah ngadau, Rabbis samawati wal ardi fi kulillah. Bedakeun ku sampean Muhammad, zat anu mangarana 7 lapis langit, 7 lapis bumi, termasuk esi-esina. Ila kulillah adalah Gusti Allah. Amma yasifun, Gusti Allah teh anu dibersihkan tidak terkekana, musyrikin dan kafirin. Itulah asma-asma Allah, atanapi jenengan-jenengan Allah. Itu bangsa taufiqiyah disebut nak lain bangsa bebarengan akal. Tapi nunggu-nunggu wahyu ti Gusti Allah. Mukmin anu sejati, mukminat anu satria, di mana ditutur asma Allah, wajilat qulubuhum, gemeter atina timbul rasa kok, mensastuna cadu mungkuk, haram depak, nebika, orai tak-takan, cacing cokoran, belut buluan, kuda jang-jangan, nini-nini kontolan, lamun temaripat ka Gusti Allah. Guru sim kuring sering ngarios, tingkahna jelema anu maripat ka Gusti Allah. Arti maripat teh nyaho, mensastuna hak anu wajib disembah siang kalawan wengi, barang kalawan peuting. Sakumaha pilain Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Aya palang ngori sira mukotob, teu aya pangeran anu hak wajib disembah siang kalawan wengi, barang kalawan peuting. Ilallah angin Gusti Allah. Makanya saya merasa terpanggil ke kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yuk bareng-bareng Bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Ademnya Bu. Tapi punten hadirin, dina zikir kalimatut thayyibah hade ulah salah dina lapan ilahna. Nu kedah nyala nama dina hana. Nu kedah nama hana hiji bae, eta mah hana dua. Contoh keur hana dua. La ilaha illallah. Tak eta hana dina lapan ilahna dua. Kusebab diwakaf, hanteu salah diwakaf, tapi ulah dibarengan hadai. Contoh, la ilaha illallah. Keur wasolna la ilaha illallah. Jadi alhasil tingkah wakaf kudu la ilaha illallah. Sane surutan moal diterima jeung hanteu. Sameme urang ngarep diterima jeung diganjar kudu bener heula babacaana. Cek keterangan wa kun inda qiraati ayati tauhid mumtilaan bil ajlali wa ta'dimi. Jeung kudu ngayakinkeun anjeun dina nalika maca kalimatut thayyibah tingkahna kudu ngabeki, ngayakinkeun sareng ngagungkeun.
wahdir fi qalbika halata qiraatit tauhid jeung kudu ngahadirkeun hate anjeun dina nalika maca kalimatut thayyibah beda jeung maca sholawat ka Kanjeng Rasul mah sik hadis wa akhraja Tabrani min Habibullah hada sallallahu alayya wahida sallallahu alaihi asron. Hadis Imam Tabrani nepi ka Habibullah sajalma anu maca sholawat ka kaula sakali maka Allah ngaramatan kasih jalma 10. Maka pertarasan sahabat Rasul qala ba'du sahabati Rasulullah naraskan setengah sahabat ke Rasulullah ya Rasulullah apakah rahmat Allah 10 ka jalma apakah eta pembalasan bikin jalma anu maca salawat anu hadiratena sur Rasul lain balik tak eta pembalasan bikin jalma anu maca salawat anu tingkah poho bahkan dipasian ku Gusti Allah ganjaran sagede gunung jeung para malaikat mamentakeun pangampura ka Gusti Allah. Adapun jalma anu maca salawat anu hadiratena eta pembalasan ti Allah teu aya nu terang angin Gusti Allah la ya'lamu dzalika illallah. Hadirin jamaah rahimakumullah intisarina dikawit teugi ka akhir hayu urang rajin-rajin maca la ilaha illallah. Sebab di zaman kiwari tos krisis, akidah maksiat di mana-mana, penjoliman dan kejahatan, kefitnahan sudah dianggap biasa. Zaman kiwari jeung zaman baheula tos jauh bedana. Pangapunten anu kasuhun. Kalau kita baca dewasa ini dari tipe, gaya, dari berbagai macam pakaian, gara-gara budaya barat. Dari kota sampai kampung ini sudah memperhatikan contoh pakaian. Dulu ada yang namanya mode cutbray. Langit cutbray di langit diganti ku mode braicut. Dina braicut diganti ku mode cucut. Linggan teh dipakai ku kaum hawa, ari bujur-bujur, demplon, keplok, cendol, bahenol, nerkom. Ari teh dipakai eta subhanallah eta lebah apem namanya mungkuk. Mani mungkuk eta mani waasa mani teu munukna. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau urang lamun kita ningali seperti kitu iman si iman kuat, tapi ningali nu kitu mah iman teu kuat. Betul apa betul? Sim kuring boga pantun ka hadirin. Kayaknya Mang Basit kabogoh teh iis hanjakal sok ngalawan mending abdi nu item manis suka nu perebutan perawan. Nyawa kabogoh si abdi saha kabogoh si abdi Rod mana Rod subhanallah. Bu teruskan lesnya Bu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.